Siri simboku kadedeng katresna mah katresna taya kendatna urang eling Assalamualaikum, hello guys wilujeng sumping di RPG TV Group ngalangkungan channel Udin Vetot anu mintonken kawih Sunda dina Wanda Kacapi Kawih, Aklung, calung jeng NU sanesna ulah hilap guys di subscribe, hurip ki Sunda, hatur nuhun. Tobat. Hai kuku sudah mentutupi satu tanah pada bela kukurang kudu diju-ju eling bangkai bumi kang di bumi dan pembawayan dapat pengawasan Tobat. Kebudayaan jasadna sanes lumayan pokok di mah pokok di ago hiburan nyalametkeun duduluran nyalametkeun duduluran nyalametkeun duduluran kumaha mayunana sangkan ulah kehujanan kumaha nulungan sangkan ulah kehujanan kumaha nulungan sangkan ulah kehujanan cari garing pikir kepala nu cara tangku mata jadi garing pikir kesenian kebudayaan jasadna sanes lumayan pokok di mah pokok di ago hiburan nyelamatin duduluran dosa nuntun muning dan telat sebut tangan dosa ginding goreng batur sorangan Tobat kumaha mayunana sangkan ulah kehujanan kumaha nulunganana sangkan ulah kehujanan kumaha nulunganana sangkan ulah kehujanan kuriang tina babatu pandang kadi basir kapal no cantu mata jadi dari pikir kumaha nulunganana sangkan jadi dari pikir kumaha nulunganana sangkan jaga hujanan kincir ngait dina rekang
Kakojayan tadi muara pikir ngait kasaurang kakojayan kasaurang pikir ngait kasaurang kumaha bener kenana pikir ngait kasaurang kumaha mikiranana Rek bela mah, rek bela kula kepala. Orang silih beli hati. Pernah tadi balakan, orang das kantung cadasna. Tila surang kukondakan, kantun wa asna. Namina gunung Cikuray, sanaos mah. Sanaos aku murung-murung kakayang ulah patur sanulai kakar-kakar iwati bangsa sorangan cinta kuno kebudayaan semi tinggi nakabak jago hadir eyang tobat urang bisa gulung silih simbaku kadedeng katresna taya kendatna urang eling